Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qad sannafa etanya. Wa qad sannafa sareng teman-teman tos ngarang nganggit fi fadli tilawatihi dina martelakeun kautamaan maca Al-Qur'an saha jamaatun pirang-pirang jalma anu loba ulama anu seueur minal amasili anu tetep ti pirang-pirang jalma anu jago sekelompok pakar telah menulis buku kitab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an wal a'lami jeung pirang-pirang ulama anu ibarat gunung anu seperti gunung dina pada panceg dina ilmu nanti geus panceg kokoh kan gunung ge teu bisa teu bisa dicabut tapi bisa anu beak gunung teh di babadan ya di bekoan ngarang-ngarang nulis kutuban kana pirang-pirang kitab ma'rufatan anu katangen ingda ulin nuha mungguh jalma anu ngagaduhan akal sampurna wal ahlami tegesna akal anu sampurna nya seueur ulama anu nulis kitab tentang fadilah maca Al-Qur'an lakin tetapina dhaufat lemah naon alhimamu pirang-pirang pasejaan an hifdziha tina ngaraksa eta kutuban tapi jalma-jalma orang-orang itu akal naon namanya akalna atau mentalna lemah sehingga teu bisa melestarikan kitab-kitab tersebut melestarikan dengan cara dipelajarinya karena kitabnya terlalu berat lah muatanna terlalu berat sehingga jarang nu ngajina gitu. Bal an mutalaatiha bahkan tina mutalaahna kutub kusabab eusina berat seumpamanya eusina cukup berat fasoro maka jadi tingkah jeung kalakuan etalayan tafi'u teu ngalap manfaat biha kalawan kutub saha illa afrodun angin pirang-pirang hijian min ulil afhami ti pirang-pirang jalma anu ngabogaan pangarti sehingga kusabab tadi teh muatanna berat nya muat isina berat dipahami ku masyarakat luas jarang dibaca anu ngalap manfaatnya ngan saukur jalma-jalma anu punya pemahaman anu punya dasar sehingga saeutik nu macana saeutik nu ngaraksana saeutik nu ngalap manfaatna waroa itu sareng ningali kaula ahla baldatina ka masyarakat daerah kami saur Imam Nawawi Dimashq nyatana daerah Damaskus Suriah hama muga ngaraksa haka Damaskus saha Allah Gusti Allah taala bari maluhur Allah wasona sareng tegasna muga ngaraksa Allah ka Damaskus wasaira biladil islami jeung sesana pirang-pirang negara Islam teu nya ngadoakeun negaranya ngadoakeun ka negara urang ge disunahkeun ngadoakeun keamanan jeung negara kan daun nabi pikeun reug-reug tegakunnya kaopatna kudu para fuqara gitu kan ya kaopatna doa kudu para fuqara kaopatna urang kudu ngadoakeun yang keamanan negara ningali ka masyarakat di daerah Damaskus
muksirina bari ngalobakeun kabeh minal i'tina'i tina sungguh-sungguh bitilawatil Qur'anil aziz bitilawatil Qur'ani kalawan maca Al-Qur'an al-azizi anu agung anu mulia naonana ta'aluman belajarna wa ta'liman jeung ngawurukna. Wah, alhamdulillah cenah ningali ahli masyarakat Damaskus mah bener-bener sungguh-sungguh mempelajari sareng ngawurukeun Al-Qur'an. Wa ardon jeung soroganana nyetorkeun hafalan ardon teh nyetorkeun hafalan. Kangjeng Nabi kan tiap Ramadan nyetorkeun hafalan nyetorkeun Al-Qur'an ka malaikat Jibril. Kecuali pas Ramadan terakhir Kangjeng Nabi wafat utama 2 kali nyetorkeun. Nya silih setor hafalan gitu. Guru ka murid, murid ka guru gitu nyetor-nyetorkeun. Wa dirasatan jeung ngaderes babarengan fi jamaatin dina berjamaah wa furoda jeung sorangan. Furoda jeung sosoranganan. Entah secara berkelompok atau secara individu ngaderes Al-Qur'an teh. Rek di masjid coba babarengan ngaderes Al-Qur'an. Memang hari di Mesir mah seueur tempat-tempat ngaderes Al-Qur'annya di hampir di masjid-masjid gede aya tempat ngaderes Al-Qur'an babarengan. Jadi ngariung saayat nguriling maca saayat ayat kahiji kadua katilu kaopat terus sampai ngaderes babarengan. Mujtahidina bari nemen-nemen kabeh fi zalika dina eta tilawatul Qur'an bilayali dina pirang-pirang peuting wal ayami jeung pirang-pirang poe. Zada muga-muga nambihan hum ka ahla baldatina sa Allah Gusti Allah hirson kana kasengsrem alai kana tilawatil Qur'an. Wala jami'an wa itaati jeung kana sakabeh pirang-pirang warna kataatan. Amal bakti muridina bari ngarepkeun kabeh wajah Allah taala karena karidoan Gusti Allah taala. Dzil jalali anu ngagaduhan kaagungan wal ikrami sareng kamuliaan. Fadaa maka ngajak-ngajak ni ka kaula naon zalika eta muksirina ila akhirih nya kondisi tersebut, keadaan tersebut membuat saya termotivasi gitu untuk ila jam'i mukhtasarin kana ngumpulkeun kitab anu ringkes fi adabi hamalatil Qur'an anu tetep dina martelakeun adab jalma anu mawa Al-Qur'an. Hamalatil Qur'an teh nyata al-alim bi ahkamihi wa ulumihi wal amil bihi. Biha jalma anu nyaho kana hukum jeung ilmu-ilmu Al-Qur'an anu aya dina Al-Qur'an bari jeung ngamalkeun eta disebut hamalatul Qur'an. Hamalatul Qur'an. Wa awsafi hufadhihi jeung pirang-pirang sifat anu pirang-pirang jalma anu apal Al-Qur'an. Kumaha kuduna jalma anu apal Al-Qur'an teh. Wa talabatihi jeung pirang-pirang santri Al-Qur'an kumaha jalma nya santri anu mempelajari Al-Qur'an etikana adabna kudu kumaha ke dijelaskeun. Faqad aujaba sabab teman-teman ngawajibkeun sa Allah Gusti Allah subhanahu kalawan maha suci Allah ta'ala sareng mahlur Allah ngawajibkeun kana naon an-nasihata kana nganasehat li kitabihi kana kitab Allah. Saur Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Ari agama teh eta nasihat. Liman ya Rasulullah jang saha? Lillahi wa li kutubihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada utusannya, kepada para pemimpin muslimin dan seluruh umat muslim. Nasihatnya ngarepkeun alus.
ari nasihat ka Gusti Allah berarti urang teh ngingetan batur supaya daek ibadah daek nawahidkeun ka Gusti Allah. Wa minan nasihati jeung eta tetep tina sapalehna nasihat lahu kana kitabihi bayanu adabi hamalatihi ari mertelakeun pirang-pirang adab pirang-pirang jalma anu mawa Al-Qur'an. Anu mawa Al-Qur'an itu tadi teh maksudnya al-alimu bi ahkamihi wa ulumihi wal amilu bima atau wal amilu biha. Anu apal jeung anu apal kana eusina gitu nya. Anu paham kana eusina jeung ngamalkeun kana eusina tersebut. Eta hamalatul Qur'an. Wa tullabihi jeung pirang-pirang santri Al-Qur'an. Wa irsyaduhum jeung nuduhkeun hamalatuhu ilaiha kana adab. Wa tanbihuhum jeung ngelingan hamalatuhu alaiha kana adab. Tadi antara nasihat kana kitab Allah teh ngajelaskeun etika, adab kumaha urang berhadapan jeung Al-Qur'an lah. Wa usiru sareng milih kaula fihi dina mukhtasar al-ikhtisara kana ringkes. Nya kitab ieu teh diringkes singkat. Moal berbelit-belit, moal panjang lebar. Wa uhadiru sareng ngajauhan kaula atatwila kana manjangkeun kalam wal iksaro jeung ngalobakeun kalam. Moal dipanjang-panjang teuing. Moal diloba-loba teuing, nu penting mah singkat, padat, tepat, akurat. Wa akasiru sareng ngawungkulkeun kaula fi kulli babin dina saban-saban bab ala tarafin kana hiji bagian. Taraf teh poinnya, poin penting lah. Karena suatu poin penting min atrafihi anu tetep dina pirang-pirang bagianana ieu bab. Jadi dalam setiap bab teh rek wungkulkeun karena satu poin penting anu memang kudu disadari, anu kudu diuningakeun. Wa armizu sareng isyarat kaula min kulli darbin tina saban-saban bagian min adabihi tina pirang-pirang adab Al-Qur'an. Ila ba'di asnafi kana saware pirang-pirang warna ieu adabihi atau darbin ya katanya. Darbin. Falidzalika maka karena eta usiru aksaruma ari lolobana perkara Al-Qur'an nutur kaulahu kana ma eta bihazbi asanidihi tetep kalawan ngabuang pirang-pirang sanadna ma. Jadi engke hadis-hadis anu aya di dieu teh itu disebutkeun sanadna teu jiga kamarinya. Jika kamari mah kan disebutkeun sanadna nepi ka 27 28 sanad anu ngariwayatkeun ana. Tah ayeuna mah di langsung we kana matan. Rawina sahabat langsung matan, rawi sahabat matan. Wa in kana sanajan bukti naon asaniduhu pirang-pirang sanadna ma bihamdillah kalawan muji ka Allah ing dimunggu kaula sandingan kaula eta minal muhadarati tetep dina perkara anu hadir al atidati anu dicawiskeun. Terus sanajan memang boga sanadna yang Imam Nawawi teh lain teu boga sanad teu disebutkeun sanadna teh gitu nya. Ngan nyebutkeun sahabat terus Kangjeng Rasul lain berarti kuring teu boga sanadna cenah. Aya sanadna mah ngan teu disebutkeun meh teu panjang. Naon marginal fa inna maksudi sabab saanyana maksud kaula eta atan bihu ngelingan ala asli dzalika kana pokokna eta ma azkuruhu. Langsung karena pokokna, langsung karena pokok inti. Wal isyaratu jeung isyarah bima kana perkara azkuruhu anu nutur kaulahu kana ma ilama kana perkara hadzaftu anu ngabuang kaulahu kana ma mimma tina kalam hunalika anu tetep dina ma azkuruhu. Kan dibejakeun mana anu dibuang. Wa sababu jeung ari sabab alasan fi isari ikhtisarihi dina milih ngaringkeskeun mukhtasar. Kenaon sih nya dipilih kitab anu ringkes teh eta isari milihna kaula hifdzahu kana ditalarna ieu kitab mudah-mudahan babari katalar babari kahafal gitu nya poin-poinna teh wa kasratal intifai jeung seueur ngalap manfaat bi kelawan kitab
wantisyarahu jeung gumelarna kitab nya seueur dialapan faatna tersebar kemana-mana. Sumama tuluy arif lafad waqa'a anu tumiba naon ma min ghoribil asma'i nyatana pirang-pirang ngaran anu langka anu aneh walugati jeung pirang-pirang bahasa anu aneh lafad-lafad anu aneh fil abwabi dina pirang-pirang bab eta ufridu mencilkeun kaula kana ma waqa'a bi syarhi kalawan ngajelaskeun wadhabti jeung malenggeran al-wajizi anu ringkes al-wadhi anu vertela. Dina bab terakhir kan aya dina pasal terakhir. Mana sih? Al-babul asyir fi dhabtil asma wal lughatil mazkurah fil kitab ala tartibi kuiha. Tadi bab terakhir, penjelasan terma-terma lafaz-lafaz anu memang asing. Anu asing, anu hese dipahami. Ala tartibi wuqu'i netepan kana urutan tumibana ma fi babi dina babna ma. Disebutkeunana fi akhir kitab dina akhir kitab. Di akhir kitab. Di dinya cetakan di akhir kitab ayat ya. Al-babul asyir coba tinggal. Aya ande aya fi dhabtil asma eta di situ ayaan liak mula supaya sampurna naon intifa'u sahibihi ngalap manfaat anu ngagaduhan kitab ya, supaya ngalap manfaatna jadi sampurna wa yazula jeung leungit naon asyaku karaguan antol libihi tina anu neangan kitab supaya teu ragu deui nya wah ragu orang mah paham moalnya bahasana bisi anu aneh-aneh. Oh, dan geus dijelaskeun aya dina babna masing-masing. Wayan dari jujung nari maka asuk fi dimni zalika dina sisimpenan eta mawaqa'a. Wa fi khilalil abwabi jeung dina sela-sela pirang-pirang bab naon jumalun pirang-pirang jumlah. Minal qawaidi anu tetep dina pirang-pirang kaidah. Di sela-sela setiap babna teh terdapat kaidah wa nafa isu jeung pirang-pirang perkara anu alus min muhimmatil fawaidi tina pirang-pirang faedah anu penting. Jadi aya beberapa faedah mungkin dina sela-sela kitab teh aya kaidah, aya faedah anu penting anu sae. Wa ubayinu sareng martelakeun kaula al ahadits kana pirang-pirang hadis as-sahihata anu sahih wa dhaifata jeung hadis anu dhaif. Ken dijelaskeun ieu nu sahih ieu nu dhaif. Mudhafatin bari disandarkeun ilaman ka jalma rawa anu ngorieukeun saman hakana al ahadis. Bayana man minal a'immati nyatana pirang-pirang imam al asbati anu tetep dipercaya. Wa qad udhila sareng terkadang waqad udhilunya sareng terkadang mohokeun kaula annadirin tina perkara anu langka min zalika tina eta al ahadis fi ba'dil halati dina sarana pirang-pirang tingkah udhila teh ngahaja gitu nya ngahaja ditinggalkeun teu dijelaskeun dina sawarehna deui mah saha memang geus jelas eta mah geus pertela wa alam jeung kudu uninga anjeun annal ulama kana saanyana ulama min ahlil hadisi anu tingkana tetap di ahli hadis wa ghairi jeung ahli hadis seperti fuqaha nya tajawazu ngawenangkeun sa ulama al amala kana ngamalkeun bid dhaifi kalawan hadis dhaif fi fadailil a'mali dina martelakeun pirang-pirang fadilah amal tuh hadis dhaif lamun martelakeun fadilah amal bisa diamalkeun kurang bisa dipakai entong juga baturnya batur wah ini mah hadisnya dhaif ada dhaif ke hadis gitu dhaif teh peda aya kesalahan atau aya kekurangan di nu ngariwayatkeunna seperti nu ngariwayatkeun hadis teh pernah ngabohong ya pernah katingali ngabohong pernah kasaksi ngabohong maka itu teh kualitas hadis anu diriwayatkeunna jadi lemah
lain dzatiyahna hadis gitu nya. Tapi ningali kan nu ngariwayatkeunana di hukuman lemah gitu teh. Beda jeung dina masalah akidah. Masalah akidah mah nya dina mazhab Ahlussunnah wal Jamaah teu meunang make hadis dhaif. Kudu make hadis anu sahih. Wa ma'a hadza sareng sarta ieu jawazu fa inni maka saanyana kaula eta aktasiru ngawungkulkeun kaula al sahih kana hadis sahih wungkul. Wala azkuru jeung teu nutur kaula ad-dhaifa kana hadis dhaif illa fi ba'dil ahwali angin dina saware pirang-pirang tingkah, kecuali dalam beberapa kondisi anu sedikit lah. Wa 'alallahi jeung eta tetep ka Gusti Allah al-karimi anu maha loman tawakkuli ari pasrah kaula wa timadi jeung tetegenan kaula. Wa ilahi jeung eta ka Allah hungkul tafwidi ari sumerah kaula wastinadi jeung sandaran kaula. Was'alu sareng nyuwunkeun kaula ka Allah suluka sabilir rasyadi kana ngambah jalan pituduh wal ismata jeung kana pangraksa min ahli zaigi tina ahli nyalimpang wal inadi jeung ahli ingkar. Ieu macan masuk kana pembahasannya. Urang gancangkeun we. Wa dawama jeung langgeng ala zalika kana eta suluk ila akhirih. Wa ghairi jeung liana zalik bayana ghair minal khairinya tanah kaalusan fi ziyadin dina tambah-tambah wa batahilu sareng DP kaula tawadu kaula ilaika Gusti Allah Subhanahu wa taala an yuwafiqa kana yen muga maparintah peksa Allah nika kaula limardatihi kana pirang-pirang karidhoan Allah wa yaj'ala sareng muga ngajadikeun Allah nika kaula mimman ti golongan jalma yang sya'anu mikasian sa'manu ka Allah wa yattaqi sareng takwa sa'manu ka Allah haqqatu qati kalawan sabener-benerna takwa ka Allah wa an yadiya sareng muga nuduhkeun Gusti Allah ni ka kaula biusni niati kana niat anu sae wa yuyassira sareng muga ngagampilkeun Allah ni ka kaula jami'an wa il khairati kana sakabehna pirang-pirang warna kasayan wa yu'ina sareng muga nulungan Gusti Allah ni ka kaula ala anwa'il makrumati kana pirang-pirang warna pirang-pirang kamuliaan wa yudima sareng muga ngalanggengkeun Gusti Allah ni ka kaula ala zalika kana eta suluk sabili rasyad ila akhirih hatal mamati sehingga maut wa an yaf'ala sareng muga midamal Gusti Allah zalika kana eta suluk ila akhirih kullahu tegese sakabeh zalik sanes jang kaula wungkul tapi bijami ahbabi kalawan sakabe pirang-pirang kakasih kaula wasail muslimin jeung saka sasesana pirang-pirang jalma muslim wal muslimati jeung pirang-pirang jalma Islam awewe tadi muslimin muslim lalaki hasbuna ari anu nyukupkeun ka kaula eta Allah Gusti Allah wa nikma jeung eta pangsae-saena saha al-wakilu zat anu dipasrahan urusan ari Gusti Allah wala haula sareng teu aya upaya eta maujud pikeun nyangkahan maksiat eta maujud wala haula sareng teu aya daya pikeun nyangkahan maksiat eta maujud wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun migawe taat eta maujud illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-ali anu malur al-azimi anu ma agung wa hadhi ari ieu eta fihrisatu abwabihi daftar isi pirang-pirang babna ieu mukhtasar daftar isina al babul awalu ari bab anu kahiji eta fi atrofin tetep dina martelakeun bagian poin-poin penting min fadilati tilawatil qur'ani tina kautamaan maca Al-Qur'an wa hamalatihi jeung pirang-pirang jalma anu mawa Al-Qur'an hamalatul Qur'an sakali deui hamalatul Qur'an teh jalma anu nyaho kana hukum-hukum Al-Qur'an bari jeung ngamalkeunana. Al-babu sani ari bab nu kadua eta fitarjil qiraati dina ngunggulkeun maca Al-Qur'an ngutamakeun maca Al-Qur'an wal qari'i jeung jalma anu maca maca Al-Qur'an ala ghairihi ma ngunggulan kasalian qiraat jeung qari. Lamun qiraat maca Al-Qur'an dibandingkeun jeung zikir utama keneh mana? Utama keneh maca Al-Qur'an. Jalma anu ahli maca Al-Qur'an dibandingkeun jeung jalma anu ahli zikir utama keneh mana? Anu ahli maca Al-Qur'an. Ki aya hadisna. Al-babu ari bab asalis anu katilu eta fi ikrami ahli Al-Qur'ani tetep dina martelakeun ngamuliakeun ahli Al-Qur'an.
kudu ngamuliakeun ahli Al-Qur'an wa nahyi jeung ngalarang an idzaihim tina nganyenyeri ahli Al-Qur'an. Aya dosana nya. Maksudna teh urang dilarang menyakiti ahli Al-Qur'an. Al-babu aribab arabi anu kaopat eta fi adabi muallimil Qur'an tetep dina martelakeun jalma anu ngawurukan Al-Qur'an kumaha adabna wa muta'allimihi jeung jalma anu belajar Al-Qur'an. Adabna kumaha anu belajar teh. Al-babu aribab al-khamis anu kalima eta fi adabi hamilil Qur'ani tetep dina martelakeun pirang-pirang adab jalma anu mawa Al-Qur'an. Mawa Al-Qur'an teh sakali deui lain berarti mamawa Al-Qur'an ditanggeui gitu nya. Tapi anu apa kana hukusina bari ngamalkeun. Wa sawabihi jeung pahalana hamilil Qur'an. Al-babu aribab asadisu anu kagenep eta fi adabil qiraati tetep dina martelakeun pirang-pirang adab maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an teh aya adabna, aya etikana kumaha engke dipayun. Wa huwa ari al-babu sadis eta mu'zamul kitabi agung-agungna kitab. Wa maksuduhu jeung tujuanna kitab. Tah ieu memang tujuan pokokna nya. Tujuan pokok dina ieu kitabnya. Sabab judulna ge At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Al-babu ari bab sabi anu ka-7 eta fi adabi nasi tetep dina martelakeun pirang-pirang adabna jalma kullihim tegas sakabehna mal Qur'ani sarta Al-Qur'an. Jalma teh kudu kumaha adabna etikana. Al-babu ari bab asaminu anu ka-8 eta fil ayati tetep dina martelakeun pirang-pirang ayat wasuwari jeung pirang-pirang surat al-mustahabbati anu disunatkeun dibaca fi awqatin dina pirang-pirang waktu wa ahwalin jeung pirang-pirang tingkah mahsusatin anu ditangtukeun aya sababaraha ayat sababaraha surat anu disunatkeun dibaca dina waktu-waktu tertentu dina kondisi-kondisi tertentu engke dipayun. Al-babu aribab at-tasiu anu ka-8 eta fi kitabatil Qur'an tetep dina martelakeun nulis Al-Qur'an. Kumaha nulis Al-Qur'an teh? Sasakalana gitu sejarahna. Wa ikramil mushafi jeung ngamuliakeun mushaf. Al-babu aribab al-asyiru anu ka-10 eta fi dabti al-fadhiha dal kitab dina malenggeran pirang-pirang lafaz gharib dina ieu kitab ke dina bab ke-10. Urang lebet kana bab pertama. Mulai kana pembahasan. Al-babul awwalu aribab anu mimiti anu kahiji eta fi atrofin tetep dina martelakeun pirang-pirang bagian poin-poin min fadilati tilawatil Qur'ani anu tetep tina kautamaan maca Al-Qur'an wa hamalati jeung pirang-pirang jalma anu mawa Al-Qur'an. Sakali deui hamalatul Qur'an anu mawa Al-Qur'an teh maksudna apa kana isi Al-Qur'an bari diamalkeun hamalatul Qur'an teh. Qala ngadahu Allah azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Innal ladzina sanyana jalma-jalma yatluna anu maca sa alladzina kitaballahi kana kitab Allah Al-Qur'an wa aqamu sareng ngadegkeun sa alladzina as-salata kana salat wa anfaqu sareng ngainfakeun sa alladzina mimma kana sebagian perkara razaqna anu ngarizkikeun kaula hum ka alladzina sirron dina tingkah samar wa alaniyatan jeung dina tingkah ngedeng. Apa ngedeng teh? Ngedeng teh nemrak katingali ini ngedeng. Dina tingkah samar ataupun tingkah nyata nya ngedeng. Bahasa kolot baheula nya ngedeng. Dahar teh meni ngedeng, lamun dahar dihareupeun imah. Di buruan imah dihareupeun imah, dahar teh meni ngedeng, meni nemrak gitu. Kan biasanya hari dahar mah sok di dapur gitu. Yarjuna bari ngarepkeun
tayarjuna ngarepkeun ya alladzina tijaratan kana perdagangan lan taburo anu moal rusak ya alladzina moal rugi ieu tijarah liwafiya supaya nyampurnakeun Allahum ka alladzina ujurahum kana pirang-pirang ganjaranna ya alladzina wa yazida sareng nambihan Allahum ka alladzina min fadli tina fadl Allah tina karunia Allah innahu kana sanyana Allah eta ghafurun anu seueur ngahampura syakurun tur anu seueur narima syukur tu jalma anu maca Al-Qur'an bari jeung ngadegkeun salatnya salat fardu teu kakantun bari jeung zakat tetep diwajibkeun nanti zakat jeung sedekah infak lah pokoknya nginfakkeun hartana secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Lamun dagang tema moal rugi, dagang nu moal rugi teh nu moal pernah rugi nya. Soalnya dia kan namanya ngabahasakeun tijaroh karena memang dulu orang Arab teh sering tijaroh ya, sering berdagang. Disebutna teh tajir. Tajir teh orang kan jadi orang kaya ya. Padahal tajir teh pedagang. Karena memang biasanya nu kaya teh orang ini pedagang gitu. Nah, orang Arab harita kan sok berdagang ka Syam. Kaditu kadi sok dagang. Nah, lamun hayang berdagang anu moal pernah rugi, maka kudu maca Al-Qur'an atau jeung salat 5 waktu jeung infak eta perdagangan anu moal pernah rugi. Ari perdagangan biasa mah nya urang berdagang di dunia eta bakal aya ngalaman rugi. Moal untung terus. Tak anu bakal untung terus mah lain berarti urang keur tawar-menawar jeung Gusti Allah nya keur dagang jeung Gusti Allah nya. Maksudna amal anu moal pernah rugi maksud dia mah maksud tijarah berdagang di teh amal nu moal pernah rugi teh nyaeta maca Al-Qur'an, salat jeung infak nu moal pernah rugi. Tuh ku Gusti Allah pahalana disampurnakeun bari jeung ditambahan. Disampurnakeun bari jeung ditambahan. Seumpama tadi teh nya lamun disempurnakeun dama ditambal teh gini nya. Kan urang kadang lamun nilai seumpama teh di bawah KKM. Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Minimal teh 65, ari pek manehna meunang 60 kurang 5 teh nya. Disampurnakeun we. Da geus ngajawab karunya geus 9 ujian seumpama teh nya. Disampurnakeun jadi 65. Tapi guru na teh bager ditambahannya jadi 70 dan nilai teh. Ku Gusti Allah disampurnakeun pahalana bari ditambahan. Eta nu moal rugi mah amal anu moal rugi. Maca Al-Qur'an, ngadegkeun salat jeung infak. Wa rawaina sareng ngariwayatkeun kaula an Utsman bin Affanin tapi ti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala ngadawuh ieu Sayyidina Utsman qala ngadawuh sa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum ari pangalus-alusna aranjeun kabeh eta man jalma ta'allama anu mempelajari saman anu belajar saman Al-Qur'an kana Al-Qur'an wa 'allama jeung ngawurukeun saman kana Al-Qur'an eta pangalus-alusna jalma mah anu mempelajari Al-Qur'an boh dina segi bacaanna ataupun dina segi eusina tuluy diajarkeun deui kana sejen eta orang terbaik. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Abu Abdullah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari fi sahihi dina kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari alladzi nyatana sahih huwa anu ari sahih atau alladzi eta sahihul kutubi pan sahih-sahihna pirang-pirang kitab ba'dal Al-Qur'ani sabada Al-Qur'an. Pang sahih-sahihna kitab sanes Al-Qur'an teh kitab Sahih Bukhari, tuluy Sahih Muslim. Wa ana Aisyah tasareng tapi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadawuh Siti Aisyah qala ngadawuh sa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi ari jalma
yaqra'u anu maca sa allazi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa huwa bari ari allazi eta mahirun anu maher pinter nya bi kalawan Al-Qur'an bener macana sesuai jeung tajwid jeung riwayatna bener bacaanna teh eta ma safarati tetap sarta pirang-pirang malaikat safaroh anu diutusnya malaikat utusan al-kirami anu maha mulia al-bararati anu sararae berbarengan jalma anu bisa maca Al-Qur'an anu bener maca Al-Qur'an eta sejajar atau bareng jeung malaikat safaratul kiramil bararah. Moh luar biasa nya. Barengna teh eta barengna teh jeung malaikat safarah kiramil bararah. Anu ahli pinter maca Al-Qur'an. Anu bener macana. Kumaha lamun anu teu bisa maca? Karunya meureun. Percuma teh lamun seumpama teh macana can bener, tapi daek maca Al-Qur'an percuma teh. Jawabna waladzi ari jalma yaqra'u anu maca sa alladziina Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa huwa bari ari alladziina eta yatata'u ngarasa berat ya alladziina fihi dina Al-Qur'an dina maca Al-Qur'an berat ngucapkeun teh hese geus diburukan ku berat tong dipajaget angger wakana gitu wakana gitu hese we gitu berat ngucapkeun wakana Allah wakana gitu deh wa ari alladzin wa bari ari Al-Qur'an alaika alladzina eta syaqun anu payah hese macana gitu eta lahu eta tetep pikeun alladzi ajroni ari dua ganjaran menang dua ganjaran kahiji ganjaran daek maca kadua ganjaran tina kapayahanana tetep menang pahalanya sanajan bacaanana nanti lamun keur diajar keneh gitu ya. Tapi lamun teu pernah diajar manehna padahal aya nu ngajarkeun tah eta dosa teh ya. Aya nu ngajarkeun maca Al-Qur'an ngan manehna teh daek diajar bari jeung macana salah keneh tah eta maca Al-Qur'an lalawara gitu dosa mantak diajar gitu kudu diajar ari diajar mah sanajan salah oge dihampura da keur belajar ya. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abdul Husain Muslim ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima dina kitab Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Wa Nabi Musa sareng tampiti sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngadawu ya Abi Musa. Qala ngadawu Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mukmini ari perumpamaan jalma iman alladzi nyatana mukmin yaqra'u anu maca saha alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta masalul utrujati seperti buah jeruk. Guru di dia dilogatan buah jeruk. Rihuha anu ari angseuna ieu utrujah eta thayyibun wangi. Nya buah jeruk kan ieu nya jerukna jeruk nu alus atunya, lain jeruk anu murahan gitu. Jeruk anu alus. Wa ta'muha jeung ari rasana utrujah eta thayyibun enak, seger gitu nya. Ini maksudna teh jerukna jeruk alus gitu. Lain jeruk nu hasum teuing atau nu eueuh rasaan. Rasana enak, angseuna wangi. Mukmin anu maca Al-Qur'an. Wa masalul mukmin jeung ari umpamana jalma iman, alladzi nyatana mukmin la yaqra'u anu tara maca saha alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta masalut tamroti seperti korma. Lariha teu aya angseun laha pikeun tamroh wa ta'muha bari ari rasana tamroh eta hulubun amis. Nya, nu penting mah iman. Ku iman ge geus amis gitu nya. Ngan eueuh ambean teu ka ambe gitu nya. Eueuh wangi. Eueuh wangian. Tara maca Quran soalna. Wa masalul munafiqi jeung ari parumpamaan jalma munafik. Alladzi nyatana munafik yaqra'u anu maca sa alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta masalur raihanati umpamana kembang wangi. Rihuha anu ari
ambeuna angseuna ieu roihana eta thayyibun seungit wa ta'muha bari ari rasana ieu roihana eta murun pait. Nya model kembang naon? Kembang wangi nya anu angseuna teh wangi tapi rasana pait lamun di dahar teh. Eta jalma munafik. Naon? Hanzalah mah engke di tukang. Muka dua deui. Berarti kurang enggak? Didinya masalah munafik alladzi yaqra'u atau alladzi la yaqra'u. Oh, kurang hadisnya. Hadisnya kurang. Kudu alladzi yaqra'ul Qur'an atau didinya ayat terusan teh. Oh. Salah, hadisnya kurang. Hadisnya kurang. Wa sok tambahan dulu tambah heula. Saenggeus tadi naon? Huluwunnya. Ya. Wa masalul munafiqi sok allazi yaqra'ul Qur'ana. Terus masalur roihanati. Roihanati. Maaf. Ieu nya spidol. Tadi teh geus kakerentek kayak mau spidol. Ngan jangan naon. Pas rek mangkat kekerentek spidol bawa. Tapi dina jangan naon entar moal dijelaskeun ieu. Horeng anu kurang gini. Masalur raihanati. Rihuha thayyibun. Terus wa ta'muha murrun. Karek weh wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an karek kadinya. Jadi kan jalma mukmin ya. Jalma mukmin, jalma munafik. Mukmin aya nu sok maca Qur'an, aya nu tara maca Qur'an. Munafik oge gitu, aya nu sok maca Qur'an, aya nu tara maca Qur'an. Tah perumpamana beda-beda. Mukmin nu sok maca Qur'an ibarat buah jeruk anu memang rasana ngeunah jeung angsina seungit. Tuluy mukmin anu tara maca Al-Qur'an amis tapi teu aya ambean gitu nya, seperti korma. Tuluy jalma munafik anu sok maca Qur'an pahit rasana tapi wangi. Wangi nama ku sabab Al-Qur'an gitu nya. Tanu sok rek dilogatan deui, balikan deui wa masul munafiknya. Wa masalul munafiki ari perumpamaan jalma munafik alladzina tanam munafik ya kalau anu sok maca ieu si munafik alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta masalul raihanati umpamana kembang wangi rihuha anu ari ambeuna ieu raihana angseuna raihana eta thayyibun wangi wa ta'muha bari ari rasana ieu raihana eta murun pahit. Kembang wangi anu rasana pahit tapi wangina minaheun gitu nya. Ambeuna teh seungit. Seungit mah ku pedah ngaca Al-Qur'anna gitu nya. Zatiana munafik teh pahit gitu nya. Jalma munafik teh mantak dipahitkeun. Wa masalul munafiqi jeung ari umpamana jalma munafik alladzina tanah munafik la yaqra'u anu tara maca ieu alladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an eta kama salil hanzalati. Saumpama patrawali, buah patrawali. Laisan teu aya eta lara tetepikeun hanzalah naon rihun angse nya, angse anu seungit. Wa ta'muha bari ari rasana ieu hanzalah eta murun pahit. Geus anu teh ambeuna teu ka arah, rasana pahit gitu nya. Jalma munafik anu tara baca Quran. Wa rawang riwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Muttafaq alaih kana. Wa an Umar bin Khattab sareng tampiti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna nabiyya sanyanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi innallaha sanyanya Allah taala bari maluhur sa Allah eta yarfa'u ngamuliakeun sa Allah bihadzal kitab kalawan ieu kitab Al-Qur'an
aqwaman ka pirang-pirang kaum wa yadau sareng ngahinakeun sa Allah bi kalawan hadzal kitab akhirina ka pirang-pirang kaum anu sejen jalma anu iman diangkat derajatna ku Al-Qur'an, jalma anu munafik direndahkeun derajatna ku Al-Qur'an, dihinakeun. Sabab dina Al-Qur'an nya jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik dijejeleh. Maksudna teh dijejeleh teh ditembongkeun kalakuanana anu teu bener dina Al-Qur'an. Sehingga derajatna jelas di bawah. Ari jalma anu iman derajatna naik. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Tuh. Walladzina utul ilma darajat ku Al-Qur'an jalma anu iman, jalma anu boga ilmu diangkat derajatna. Tapi ari jalma anu munafik, jalma anu kafir eta mah dina karugian, dina kahinaan. Gitu. Bahkan diguguyonkeun gitu. Wa an Abi Sa'idin sareng tapi mana? Wa rawaina sareng ngariwayat wa an Abi Umamah Wan Abi Umamah sareng tampiti rawahu Muslim ya. Rawang ngrekenukan hadis Muslim Imam Muslim. Wan Abi Umamah sareng tampiti sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala ngadawuhi Abu Umamah samitu Rasulullah samitu ngoping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngandika Kanjeng Rasul Iqra'ul Qur'an iqra'u kudu maraca anjeun kabeh Al-Qur'an kana Al-Qur'an fa innahu sabab sanyanya Al-Qur'an eta yati bakal datangi Al-Qur'an yaumal kiamati dina poe kiamat syafi'an bari nyafaatan li ashabihi pikeun ahli Qur'an pikeun anu ngagaduhan Al-Qur'an pikeun pirang-pirang anu ngagaduhan Al-Qur'an maksudna nu sok maca Al-Qur'annya saur Kanjeng Nabi anjeun kudu maca Al-Qur'an sabab Al-Qur'an teh bakal nyafaatan kana sok macana gitu engke dina poe kiamat. Ayeuna moal karasa teh. Engke di poe kiamat bakal karasa. Oh, bener cenah hanya kal harita teu sering maca Al-Qur'an. Wa an Ibnu Umar sareng tampiti sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi tampiti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kanjeng Nabi la hasada teu aya iri dengki illa fisnataini angin di dua jalma. Teu meunang iri dengki kecuali di dua jalma. Nu mana rajulin kai nyatana jalma ata anu maparin hukasi rajul sa Allah Gusti Allah Al-Qur'an kana Al-Qur'an fawa mangkari si rajul eta yakumu ngadeg si rajul bihi kalawan maca Al-Qur'an ana al-laili dina tengah wengi dina mangsa wengi wa ana al-laili jeung dina mangsa beurang siang wengi dibaca Al-Qur'an dina waktu siang dibaca, dina waktu penting dibaca Al-Qur'an teh. Tak urang patut iri ka jalma anu model kitu. Jalma bisa maca Al-Qur'an, bari jeung maca Al-Qur'an teh tepegat, beurang sok maca, penting sok maca. Tah eta urang patut iri ka jalma nu kitu. Wa rajulin jeung lalaki jalma ata anu maparinu kasih rajul sa Allah Gusti Allah ma'an kana harta. Fa wa mangka ari rajul eta yunfiku ngainfakeun sa rajul hukana mal. Ana al-laili dina pirang-pirang mangsa peuting wa ana an-nahari jeung dina pirang-pirang mangsa beurang. Kaduana jalma anu diberikan harta ku Gusti Allah, diberikan kekayaan. Kemudian kekayaan tersebut diinfakkeun dina waktu siang, dina waktu malam gitu nya. Manehna selalu infak menggunakan harta tersebut. Tah eta jalma anu patut dipika iri ku urangnya. Dipika sirik ku urang. Rawang ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wa rawaina sareng ngariwayatkeun kaulahu kana hadis aidon deui min riwayat Abdullah bin Mas'udin tampi tina riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi la hasada kalawan lafaz la hasada ila akhirih. La hasada henteu aya hasad iri dengki eta maujud. Illa fisnata ini aing di dua jalma. Urang teu meunang iri kecuali di dua jalma. Rajulin nyatana lalaki atahu ata anu maparinu kasih rajul sa Allah Gusti Allah malan kana harta fasallato maka ngawasakeun sa Allah kasih rajul
ala halakatihi kana ngabeakeun mal fil haqi dina perkara anu hak. Membelanjakan teh menggunakan teh dina kebaikan, dina kebenaran harta teh. Henteu dina hal anu sia-sia, komo dina maksiat. Wa rajulin jeung kadua jalma ata anu ngasihan kasih rajul sa Allah Gusti Allah hikmatan kana ilmu anu manfaat. Fa huwa mangka ari rajul eta yakdi mutuskeun hukum saha rajul biha kalawan hikmah wa yu'allimu jeung ngajarkeun saha rajul hak kana hikmah. Tuh dina riwayat nu sejen mah ya mah leuwih umumnya. Tadi mah Al-Qur'an aya mah hikmah. Hikmah anu memang hikmah teh dia maksudnya ilmu nu bermanfaat, nu bermanfaat. Entah tina Al-Qur'an ataupun tina hadis gitu ya. Ilmu anu manfaat. Jalma anu diberi hikmah ku Gusti Allah tuluy ketika memutuskan suatu hukum perkara menggunakan hikmah tersebut, ilmu anu bermanfaat entah tina Al-Qur'an tina hadis tuluy diajarkeun ka batur tah eta nu patut ku urang disiriknya, dipika sirik. Wa an Abdullah bin Mas'ud sareng kapiti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a man ari sae jalma eta qara'a lamun maca sa man harfan kana sahuruf min kitabillahi tina kitab Allah taala falahu maka eta tetep sa man maka eta tetep pikeun si man bi kalawan saharfan hasanatun ari kaalusan setiap hurufna ngabogaan nilai kebaikan satu nilai kebaikan wal hasanatu di ari kaalusan eta bi asyi amsalihah kalawan dibales 10 pirang-pirang bangsana hasanah. Jadi satu kebaikan teh dibalas dengan 10 ya. Ayeuna sahuruf satu kebaikan, bari satu kebaikan teh nilainya 10 lah gitu ya. La aqulu kaula teu ngucap saur Kanjeng Nabi alif lam mim harfun. Henteu ngomong kieu Kanjeng Nabi teu nyarios kieu alif lam mim eta sahuruf henteu. Tapi walakin tetapina alifun ari alif eta harfun saharuf walamun jeung ari lam eta harfun sahuruf wa mimun jeung mim eta harfun sahuruf. Tina alif lam mim oge geus 30 kasawean. Geus 30 kasawean. Komo lamun tamat Al-Baqarah. Nya Al-Fatihah we kitu nya. Al-Fatihah ge geus sabaraha. Bahwa ngeriwayatkeun kana hadis Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi At-Tirmidzi At-Turmudzi boleh. Tirmidzi, Tirmidzi, Turmudzi hek bae. Wa qala sareng ngadau Imam Turmudzi, hadisun hasanun sahihun. Ari ieu hadis anu sahih anu hasan anu sahih yang sanadna. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri sareng tapiti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi tapiti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kanjeng Nabi yaqulu ngadawu sa ar-rabbu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kana dawuhan hadis qudsi berarti ieu nya. Hadisna hadis qudsi. Man ari sawe jalma eta sagola lamun nungkulkeun hukasih man naon Al-Qur'an wa zikri sareng eling ka kaula an mas'alati tina menta ka kaula. Orang yang sibuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, eling ka Gusti Allah, sehingga teh sempat ngadoa, menyampaikan permintaan ka Gusti Allah, atau itu maka masihan kaula agung, saur Gusti Allah hukasih iman. Abdullah maka napang utama-utamana perkara, ukti anu maparin kaula asa irina ka pirang-pirang jalma anu menta. Jadi ngeunaheun ya. Sebenarnya orang teu kudu ngenta, teu kudu ngenta Gusti abdi hoyong naon teh? Abdi hoyong disehatkeun jiwa raga, dilancarkeun bisnis, dilancarkeun sakola gitu nya. Yang penting mah sok sing seueur maca Al-Qur'an, sing seueur zikir ka Gusti Allah. Diberena aqaituhu ma khairama utis sailin. Bahkan lebih bagus daripada anu dipasikeun ku Gusti Allah ka jalma-jalma anu menta ngadoa ka Gusti Allah. Wa fadlu kalamillahi ari kautamaan kalam Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalami ngunggulan
sasesana kalam eta kafadlillahi ta'ala seperti unggul Gusti Allah Ta'ala ala khalqi ngunggulan makhlukna Allah. Jelas jauh beda ya. Jauh beda. Mantap ketika maca Al-Qur'an teh urang teh maca kalam Allah eta teh nya. Maca kalam Allah. Sehingga kudu bener-bener adabna. Ke dipayun. Rawa ngariwayatkeun kana hadis At-Tirmidzi, Tarmadi, Turmudi, Imam Tirmidzi. Wa qala sareng ada Imam Tirmidzi haditsun hasanun hadisna hadis hasan. Ari ieu eta hadis anu hasan anu saya. Wa an Ibnu Abbas sareng tampiti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala ngadawu ieu Imam Ibnu Abbas. Qala ngadawu sa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalillahi innal ladzi sanyana jalma laisa anun ta aya eta fi jaufihi tetep dina jero hatena si iman si alladzi naon sayun hiji perkara min Al-Qur'an tina Al-Qur'an eta kalba ini seperti imah al-kharibi anu robo anu rusak. Imah anu geus ieu. Imah tanpa penghuni gitu nya. Imah tanpa penghuni kan meni kumaha nya biasana kumaha. Nu kotor kos karaleu teh nya. Tah jalma anu dina hatena Al-Qur'anan jiga imah anu tak berpenghuni. Teu kaurus naon gitu. Mantagnya Al-Fatihah wajib kudu katalar gitu nya. Katambah Al-Fatihah jadi rukun salat gitu nya. Mazhab Syafi'i. Minimalna eta lah Al-Fatihah. Wa ngariwayatkeun kana hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala sareng ada Imam Tirmidzi hadisun ari ai hadzal hadis ari ieu hadis eta hadisun hadis hasanun anu hasan anu sahih sahihun anu sahih. Wa Nabilah bin Amr bin Al-As. Nah, ieu mah nu kamari teh nya sanadna urang hadis musalsal bil awaliyah teh disaminya. Di sirina Abdullah bin Amr bin Al-As teh anu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama atau yarhamukum man fis sama. Kan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sami eta ge sahabat anu ngariwayatkeunna sirina Abdullah bin Amr bin Al-As teh anu kamari Ani Nabi tapi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala ngadau Kangjeng Nabi yuqalu bakal diucapkeun li sahibil Qur'ani pikeun jalma anu sok maca Al-Qur'an. Lain anu boga Al-Qur'an nya. Mulian Al-Qur'an dibaca. Naon ikra wartaki. Ikra wartaki kejaga dina poe kiamahnya. Dina poe kiamah lamun urang nya jalma nu sok maca Al-Qur'an bakal dititah maca Al-Qur'an. Ikra sok baca ikra kudu maca anjeun kana Al-Qur'an. Sok ucapkeun baca Al-Qur'anna. Nu ahli Al-Qur'an. Wartaki jeung munggah derajat anjeun. Tuh. Setiap bacaan teh naik derajat, setiap ayat per ayat. Warotil jeung kudu nartilkeun anjeun. Kama kunta seperti yen bukti anjeun eta turotilu nartilkeun anjeun di dunia di dunia. Sakumaha anjeun harita keur di dunia macana ditartilkeun sok baca ayeuna tartil. Fa inna manzilataka tuh. Sabab saenya nyana derajat anjeun eta inda akhiri ayatin tetep sandingeun tungtung ayat takra'u anu maca anjeun hakana ayat. Orang nepi ke ayat mana ya? Al-Fatihah enggak ada 7 tingkatan gitu. Ada 7 ayat. Wah, tambah Al-Baqarah. Wah, luar biasa. Jadi ikra wartaki jadi akhiratnya. Ikra wartaki. Setiap ayat orang naik derajat, naik level. Mentak sing seueur maca Al-Qur'an. Sanajan ene teh katalar ge gitu sok baca we. Alus-alus katalarnya. Saya fardu kifayah. Rawang ngariwayatkeun kana hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala At-Tirmidzi. Sareng ngadawuh sa Tirmidzi, Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Wa an Muadz bin Anas sareng tampit sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh. Tuh, luar biasa ya.
hayang datang warid dalam dina hikam temanya. Warid dia asup kana hate. Geus ieu teh langsung maca Al-Qur'an. Man ari sawe jalma eta qara'a lamun maca saman. Al-Qur'an kana Al-Qur'an wa amila sareng ngamalkeun bima kana perkara hukumnya fihi anu tetep dina Al-Qur'an albasa maka nganggokeun saha Allah Gusti Allah walidayhi ka indung bapana si iman ka indung bapana tajan kana mahkota yaumul kiamati dina poe kiamat. Tah urang lamun hayang berbakti ka kolotnya sok baca Al-Qur'an bari amalkeun eusina. Ke jaga di akhirat kolot teh dibere mahkota. Dibere mahkota sasanajan urang nya urang kan lain embung ya. Ayeuna ngabagiakeun kolot di dunia lain embung gitu nya. Bahkan mun bisa mah geus kolot mah cicing we gitu nya. Resiko naon-naon geus ku urang gitu. Kolot mah tinggal cicing, tinggal tenang. Ibadah we sing fokus. Da urang teu boga duit teh geuninnya di dunia mah. Ngan bisana maca Al-Qur'an jeung ngamalkeun isi Al-Qur'an. Talamun urang maca Al-Qur'an bari ngamalkeun eusina, maka dina poe kiamat kolotna bakal dibere mahkota ku Gusti Allah. Oh, luar biasa. Dau'uhu ari cahayana ieu tajan eta asanu leuwih alus min dau'i syamsi tibatan cahaya matahari. Sinar matahari. Fi buyutid dunya dina pirang-pirang imah dunia. Ya kan? Ayeuna imah sakumaha awae alusna lamun teu cahayaan matahari moal katingali alus. Gitu nya. Tah, ieu cahayana mahkota teh leuwih alus tibatan cahaya matahari. Sinar matahari. Mending ka kolotna. Saur Kangjeng Nabi, fama maka eta naon? Zanukum ari sangkaan anjeun billazi kalawan jalma amila anu ngamakeun bihada kalawan ieu mafihi. Eta teh jang kolotna. Coba bayangkeun jang nu macana kumaha. Leuwih ti eta gitu. Artinya anugerahna bakal leuwih gede, pahalana bakal leuwih gede. Nya ayeuna kieu lah, urang nepi ka bisa mere mahkota ka batur, berarti urang teh boga hal anu leuwih gede gitu nya. Moal mungkin gitu. Urang memberikan sesuatu tapi urang ge butuh gitu nya. Rawa sareng ngariwayatkeun hukan hadis sa Abu Daud, Imam Abu Daud. Nyata lah minimal nyata naon nu maca Al-Qur'an ngamalkeun kana eusina engke sepuhna bakal dipasihan mahkota ku Gusti Allah ari jalma anu macana mah eta mah langkung ti eta. Rawa sareng ngariwayatkeun sa Darimi Imam Darimi bi isnad kalan isnad Imam Darimi an Abdullah tapi ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi tampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawu Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an. Iqra'u ulu maca anjeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Fa innallaha sabab sanyana Allah taala bari mahlur sa Allah eta la yu'adzibu wa nyiksa sa Allah qalban kana hate. Wa'a anu ngawadahan naon hate Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Tuh, hate anu aya Al-Qur'an, anu dina jerona aya Al-Qur'anan moal disiksa ku Gusti Allah. Wa inna hadzal Qur'ana jeung sanyana ieu Al-Qur'an eta ma'dubatullahi tempat hidangan Allah. Ya hidangan Gusti Allah. Faman mangka ari sawe jalma eta dakhala asub saman fihi dina ma'dubatullah bahwa mangkari iman eta aminun anu aman, bakal aman. Ya kan perjamuan, tempat perjamuan dijamu ku Gusti Allah. Lamun urang datang asup ka perjamuan Gusti Allah, aman tina naon-naon perkara. Lamun urang diondang gitu nya tempat perjamuan presiden we. Kan luar biasanya. Ieu kemudian ke perjamuan Gusti Allah. Wa man jeung ari saya jalma eta ahabba lamun mika cinta saman Al-Qur'an akan Al-Qur'an
fal yubsyir maka becik bunga saman kudu ngarasa bunga sabab pahalana badag tu hate anu aya Al-Qur'anan moal disiksa ku Gusti Allah. Sehingga lamun awak orang bung disiksa leungeun upayakeun ngamalkeun sakumaha hukum anu aya dina Al-Qur'an. Teu moal disiksa ieu mraktekeun isi Al-Qur'an Gusti abdi kieu teh. Moal disiksa. Wan Abdul Humaid Al-Hamani sareng tampiti si Abdul Humaid Al-Hamani qala ngaduhi Abdul Hamid Sa'altu naros kaula Sufyan Ats-Tsauri ka Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ani rajulin ngeunaan lalaki yagzu anu perang sarojul. Nya nanyakeun lalaki anu perang ngabela agama Allah. Ahabu naha eta leuwih dipikaresep ilaika mungguh anjeun aw yaqra'u atawa jalma anu maca Al-Qur'ana kan Al-Qur'an. Mending keneh mana? Menurut anjeun wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri jalma anu berperang atau jalma anu maca Al-Qur'an. Faqala maka ngajawab ya Imam Ats-Tsauri yaqra'ul Qur'an yaqra'u anu maca Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Mending keneh jalma anu maca kana Al-Qur'an. Naon sababna? Li anan nabiyya karena sanyanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Daya khairukum man jahada. Daya khairukum tapi memang bahasa Abdul Amal al-jihadu fi sabilillah namanya. Aya bahasa kitu tapi henteu bahasa khairukum. Karena nya ge leuwih alus mana? Leuwih alus mana? Lamun leuwih alus jelas leuwih alusna maca Al-Qur'an. Sabab khairukum ari pang alus-alusna arajeun kabeh eta man jalma ta'alama anu belajar saman Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa 'allama jeung ngawurukeun saman kana Al-Qur'an. Saur Kanjeng Nabi kitu. Riwayatna tadi entos di Sayyidina Utsman teh. Tu ayeuna mending keneh mana zikir atau maca Al-Qur'an. Al-babu sani ari bab anu kadua eta fitarjihil qiraati tetep dina martelakeun ngunggulkeun maca Al-Qur'an wal qori jeung ngunggulkeun jalma anu maca Al-Qur'an ala ghairihima ngunggulan salian qiraat jeung qori. Jadi jalma anu maca Al-Qur'an eta leuwih utama tibatan jalma anu sejen, tuluy maca Al-Qur'an eta leuwih utama tibatan zikir-zikir anu sejen. Sabatang geus tetep riwayatna an Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri anu ahli sahabat Badar mengikuti perang Badar sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu an Rasulillah tapi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Kanjeng Rasul ya ummu tuh kaiji nu kudu ngimaman teh ya ummu kudu ngimaman al qauma ka kaum saha aqra'uhum jalma anu leuwih ahli maca Quran. Jadi utama nama nu jadi imam teh nu ahli maca Al-Qur'an bari jeung ngarti kana fikihna. Eta nu leuwih utama. Aqra'uhum leuwih ahli maca na kaum li kitabillahi kana kitab Allah taala gitu. Li kitabillahi taala kana kitab Allah taala. Anu ahli maca Al-Qur'an gitu. Rawang ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbasin sareng tampi ti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngadawuh sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, kana bukti saha al-qurra'u pirang-pirang ahli Quran eta ashaba majlisi Umar. Pirang-pirang anu ngabarengan majlisna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi majelis Sayyidina Umar dipenuhi ku ahli Quran. Wa musyawaratahu jeung ahli musyawarahna Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar lamun bermusyawarah teh sok jeung ahli Quran. Kuhulan eta pirang-pirang kolot kanu bukti saha al-qurra au syubbanan atau pirang-pirang pemuda.
Jadi Sayyidina Umar ngumpulkeun kolot atau pemuda yang jadi dewan majlisna Sayyidina Umar jeung dewan musyawarahna gitu. Dewan syurana. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi dina kitab Sahih Bukhari. Wa sayati jeung bakal datang fil babi dina bab ba'da hadza dina sabada ieu bab naon ahadisu pirang-pirang hadis tadkhulu anu asup ya hadis fi hadzal babi dina ieu bab. Kayak dipayun dina anu masih sami kana. Wa'lam jeung kada uninga anjeun annal madzhaba kana sanya madhab as-sahiha anu bener al-mukhtaru anu dipilih alladzinya tana madhab alaihi anu etan netepan kana allazi man ari jalma yuk tamadu anu dipake tategenan sa man minal ulama ibayan man nyatana pirang-pirang ulama eta tuh pendapat anu sahih anu dipilih adalah anna qiraatul qur'ani sanya nyana maca Al-Qur'an eta afdalu leuwih utama minat tasbih tibatan maca tasbih wa tahlili jeung maca tahlil wa ghairihi jeung maca jeung salian tasbih tahlil minal azkari nyatana pirang-pirang zikiran ya, jeung zikir-zikir anu sejen utamakeun maca Al-Qur'an sehingga sabanya guru di Mesir kapungkur nya Syekh Sayyid nyariskeun teh Al-Qur'an awalan Quran heula waqad tazaharat sareng teman-teman saling ngadukung ya. Saling ngabantu, saling nguatan naon al-adilatu pirang-pirang dalil ala dzalika kana eta anna qiraatul Qur'an afdal. Wallahu alam. Da kitunya. Jadi maca Al-Qur'an teh leuwih utama tibatan zikir-zikir anu sejen. Tadi kan keutamaan lagi terus dijelaskan. Masih kuat? Jatahannya lebih ke setengah 11 ya. Ya intinya gitulah. Sakoe sing maca Al-Qur'an tong eureun-eureun. Nya saluangna sasempatna jeung kudu bisa nyempatkeun deh. Ulah sampai sasempatna teh ngadaguan bener-bener sempat gitu ya, tapi henteu nyempatkeun. Al-babus salis wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.